nyeri tah hati bupati di gitu-gitu. Aduh, encan gubernur, duh, encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh? Naon deui lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanyahonangan pabrik doang saya mah. Segala personal dia, profesi supervisor eta mah pabrik teh mah bos kitu mah. Aing hese ieu babarengan jeung urang lembur teh kieu doang ieu. Aduh, Masya Allah karim. Ya Allah ya Rabbi. Nah, qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawa hak, geus datang para ulama mawa hak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi, nyaritakeun tentang perpolitikan nulain aturan Al-Quran teu make aturan kalau Al-Quran nyana nyaritakeun aturan-aturan politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiaina teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu tuh kami isro menuka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cek kami hideung-hideung cek kami koneng-koneng artinya nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teu nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ieu kakarak kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo keur pae sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sarjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya maknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah kajian kumaha ge hayo ngadu sia di akhirat ye tama kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan nu sok udang dipeuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Quran Gusti mah nya nu korupsi ke sorga ai di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Quran ja Al-Quran hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kitab Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa neuk dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun
Allahu alam bibaradih wala qadmi yakti teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegese ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegese Quran fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegese mertalakeun sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakeun wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin ala tetap ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci yang maping dalam kitab Hudan hale kang nuduhkeun halun minal haiku dari hal saking warahmatan lan walasasi liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bi kalawan kita hal yanzuruna illa ta'wilah يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah alam bimorodi hal yanzuruna orana nangenteni ayamayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar Mekah ila tawila wanging tawilana ne kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab Yauma yating dalam dina teka tawiluhu batawilan kitab wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapa wong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh ing yaumin goblu saking sadurunge taraku mingkoblu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al-imana bihi imankeun bi kalawan kitab qad ja'at rusulu rabbina ngucap-ngucapin lapan qad ja'at rusulu rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar fahal lana min syufa'a maka nadaiku tetap kada isun sadaya apa pirang-pirang kang nyafaatan fayashfa'u lana maka enta nyafaatan ya syufa'a lana kada isun sadaya aw hal nuradu anata tawanata dan balikan isun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal kan isun sadaya Goyrol dari kuna namalu ing liane kang ana ingsun sadaya iku migawa ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natruku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang zahaba tegese ilang anhum saking alladzina maka yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe alladzina kabeh min dakwah syirik saking ngaku ing syirik.
sabada Allah ngajelaskeun tentang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf lamun jelema amalna lobaan ka bagus borok loba sanajan sagedes sieun ashabul jannah namun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka lamun ditimbangna rata nyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteundeun heula ku Allah diamankeun di a'raf nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga mun neuleuh neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeut nage mun neuleuh ka sorga beungeutna caang herang mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantak kuari geus dihideungan ti heula ku Allah nu hideung beungeutna sing hade waktu orang negro hari hideung kabeh engke ieu mah di akhirat sabada Allah ngajelaskan seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal aya anu asup ka ashabul jannah aya anu asup ka ashabun nar aya dina ashabul a'raf tah barang geus ngadenge kos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna deuh aing lamun teu berubah ieu rempan amat jadi ashabun nar nu tadina nyokot duit bang eureun nyokot duit bang nu tadina ngeureuyit aing mun paek isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana segala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah tobat ka Gusti Allah ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul a'raf setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang tapi diharapkeun perubahan ieu nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae aduh ya aing di akhirat kumaha bakalna ieu urang ge boga perhitungan ieu sorangan ge ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge kodoaneun aya keneh teh eueuh karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyana nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang be mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu
aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakon aya apa nyandung deui we kagok ieu eta dipikir ku ari ieu lain lalagaan hirup teh horeng Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing ji tuh sia maka karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah sok gajusieunnan karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki saha nu ngurusan nyana lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aya ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh ku ari mah salaki titahan kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan henteu naon henteu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapak geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang beheulanan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSD beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bawa pageto sia can berubah pikiran perubahan baheula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul arab kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh diberi mujizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah ieu khusus jeung ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jeung ahli Mekah
umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sing ade kumaha ieu teh Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bedakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Qur'an bedakeun anu di jero Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'an teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam caritaan tentang anu zahir caritaan tentang nu gaib sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar baas sabada baas teh ke bakal digiring mahsyar di mahsyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah khususnya kali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho sanggeus ditimbang teh kadeu kurang tuh jembatan Shiratal Mustaqim mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan semacam eta di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum timimiti hukum nu wajib datang ka hukum nu haram hukum nu sunah hukum nu makruh hukum nu mubah hukum anu batal hukum nu sah dan lain sebagainya Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Qur'an nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero isi kandungan Al-Qur'an teh caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali Mekah dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasolah sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya na budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya di Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal
babari buka Al-Quranul Karim ayat di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh ndek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing dah tasbih siapkeun Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini itu ada asal kau kabawas samsa wal qabaratun sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpahkeun ka tarangna dah ujiana menteng udag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah je ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Quranul Karim godok wae siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema yeah. Pokokna mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayatna ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Quranul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Quranul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Quranul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia ja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun
Ge ulah hese-hese urang dek carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngalewihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabai rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka ndek make naon aya dina Al-Qur'an ndek naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok geura ge bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalayah pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling kana mantak eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur orang garong tah urang kadadar rada asup hah garong Masya Allah ngagarong nu satu ngagarong nu urang je emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endek kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bahasa kos gitu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ya awak lamun ditimbang dia maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu
didatangkan karena periode 5 tahun ku gaji doang momal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeun mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarong ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia atuh teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia hendeuk siap tah henteu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus geus anu ieu mah kahareupna mah teh kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh geuningan nerekanan sorangan ye awak nya lamun isuk paeh sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cakanya aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan itu nyahonya nama gaji bupati sabaraha duit lebeng sama sekali henteu geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngagaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyarahoun barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya ge sabaraha gaji bupati ala teu nyaho emang urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajen nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok itu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kalima lah hiji kali 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 dua kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bebari keneh ti 4 kali 7 geus gulai tah 7 kali 7 puyang geus cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake ka deudeuh bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barang anu karunya mah sia coba ngitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cenah ayo guru oplo ya guru dikasih aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese
aya bae nu ke karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tunggu napang boncitan guru blon teh guru aduh. Nah, carita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India. Ieu carita pinter ya mabongan teh jadi inget betung-tung nama. Kurang bodoh Gus Dur pinter. Begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India, kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta. Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ini presiden silalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teu padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India Prancis ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede awan bahaya gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngarewas ke Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana kita ini berarti kita mati di sini justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur tetangga bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur Said Agil geus nyarekelan Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin cerita nyata tanyakan Said Agil tiluannya nama batur kemudian ti kenegaraan 5 kemudian jeung pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dikeker deui udah makin dekat Gus ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set tabrak aja Gus Dur lain lalagan pilot geus ciut tabrak saja insya Allah selamat Gus Dur Masya Allah begitu 10 menit deh 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot aya kiai pakai jubah cak kiai maju coba eta keistimewaan Gus Dur percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur nah langsung ditabrakeun masalah kan set kunaon beres eta nutup deui hideung deui suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya cek Gus Dur teh jangan sama saya sama Allah
itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini? Cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat satu hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati, selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mengadoa kos gitu. Urang yang mantak naon, ya Allah ya Robi, salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak mandek di payahan mangga deuk wae. Mun kadengan ku nu kolot boloon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang menceritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pan di rakyat mah. Emang kiai lain rakyat ulah ngomong sia. Sama suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu endeu kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur hudan wa rahmatal liqaumin yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan wa rahmatal liqaumin yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal orang Nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumin yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia, ja sia mah beuki judi boloon sia. Modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia na tolol. Cek nya ulah loba ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu. Masya Allah. Bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna. Mun urang dagang kumaha syaratna, coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk. Coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an, cara ngabibitanana, cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh. Lamun urang ngawarung kitu keneh, mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna. Sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Ya Allah, dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat.
anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Quran akibat si kandungan Al-Quran caknya Muhammad ngomong bae Al-Quran teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Quran teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman menuturkeun Al-Quran dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho atuh hayangnya di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Quran nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantaknya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Quranul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geges aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadaguan yana kecuali hayang nyaho akibat isi kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Quran aing mah Injil bae sia Al-Quran aing mah Taurat bae sia Al-Quran aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kituna lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditur serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelema ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu
awakna di mana, susuna di mana. Budaya model kos kaya itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankan budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas. Ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab ceukna. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nya teh nu kos karar itu teh encan aya mutlak menang mah. Sebab lo pakai nih berkeliaran di Tangerang Ki Haji pakai sorban, pakai kopiah, pakai jubah. Waduh, di satu kangeunana mau monon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat, di Bandung masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos sakitu make kopiah. Mantak nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae cang cahaya tak ka kiai-kiai nu kitu. Ieu urang mah masih kene. Tungtung nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur perpolitikan urang eleh, perekonomian urang eleh, perbudayaan hampir eleh, terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi pasaran-pasaran di internet ya geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet, geus jualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai kajualan-jualan si eta ya di internet nah jualan si eta ya tinggal klik, waduh nomor teleponnya berapa sih harganya, oh iya langsung tek oh iya siap. Tahun baruan di mana? Oh iya kita di Bali saja. Oke lah ketemu nanti di Bali. Oh lihat ya gitulah amalita kejadian udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah jangan 1. Waduh banget iya gue sekarang itu iya kakarek dalam negeri anu di luar negeri, anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok, anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Homo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, minggarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan urang ge dakwah terus-terusan terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas, urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus bae terus wallahu alam bakal datang ka mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh geus berbagai isu diisukeun lah, mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas
idinya bakal digiring ke masyar kakaraknya ho aslina Al-Quranul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl begitu dibariskeun jaga di masyar teh kemudian kadele timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Quran teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat dicaritakeun ku para tabiin ku atba tabiin terus dicaritakeun ku warasatul anbiya ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Quranul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero anu di Amerika kafir ngadenge nu di Inggris kafir ngadenge Jerman Jepang di Hong Kong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Quranul Karim nu nyana ge sarua bae coba buktikan nanti di akhirat begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean takwilan Al-Quran ya ne poe kiamat di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Quran lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan waduh na janji Allah surga ketika nyana nabrak teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Quranul Karim wahid silaka kena ancaman Allah neraka kuari kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Quran akibat anu aya dina sijro Al-Quranul Karim yane poe kiamat kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Quranul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim nek naon dina Al-Quran urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makruh urusan mubah urusan sahih urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegarti urang mah nyaya tilu hiji kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa itulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna ge ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim ieulah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula
di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadele ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadele tuh bendera si Jahal Abu kadele kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadele bendera aulia Allah kadele bendera ulama kadele bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ke surga Allah nyana leule pemandangan ku matanya sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nuku nyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh oranganan bener eta Muhammad bener eta Al-Qur'an aduh geus gara rideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideg bae ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener waduh lu jaglejeg diri teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri ulah hiji kadinya tambah di neraka ka dieu sia cak kafir teh geus sia keur jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng kadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah duh kenapa lo dulu nggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah isangkan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa geus kadeuleuan geus gitu ya Allah kapange jeung pejabat leluhurnya na Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendenger si bapak mah ada ngedenger sama Kiai Golkar lagi ya tuh gak beres mana Kiai Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin kiai yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara robel we kosi unjil jeung secuplis kieu aduh kocek geus teu bisa kuku bah jenderal tinggal jenderal bupati ngomong lu rakyat gua ya iya bapak ya iya lu kemana saya mau ini bendera kiai saya di sini bapak punya bendera ada kiai mana oh no kiai kemana tahu itu ya rombongan sini dia mah aduh lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak cak Pak Bupati tuh tolong nasehatin kalau bapak salah jangan korupsi gitu jalan bener-benerin jangan muncul sendiri yang ini muncul yang ini apa itu kan nggak beres tuh kenapa nggak dinasehatin kan saya udah ngenasehatin bapak yang nggak ngedenger dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini ditaruhnya di pantat kan dulu makanya sekarang rasain lu Pak mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati kuari mah ditangkep orang ini makan cerita di itu ya mungkin cerita di itu nangkep gua mah ya mah dongeng di itu ya mah Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyat na loba nu ka sorga wah kurang urusan jalan bae nyungsepnya na atau kenapa nggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak pohon pisang ditanam di situ
Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siara. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siara, modal siara. Atuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa noh? Iya ngelihat tuh jahanam noh. Iya itu buat Bapak Bapak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung Pak. Nggak boleh Pak ya. Udah selamat tinggal Bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur duh encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh. Naon deui lain kabag namun di pemerintahan saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanyahonangan pabrik doang sia mah. Segala personalia profesi supervisor eta mah pabrik teh mah geus kitu mah. Aing hese ye babarengan jeung urang lembur teh kieu doang ieu. Aduh, Masya Allah karim. Ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina baheula rasul-rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi, nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna. Politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi, kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu to kami isro menuka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cek kami hideung-hideung cek kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teu nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakarak ku warimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo keur pae sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sarjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya maknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah kajian kumaha ge hayo ngadu sia di akhirat je tama kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing kasih mah aing wani aing kan sok udang dipeuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon teu pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kitab Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa neuk dikasorgakeun jadi mah hudan waduh
dah kata maksudnya mah supaya siapa lalener bae. Nah bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae. Bangsa jawara, bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim, bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheueuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahalana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapaatan maka kami mah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya jana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasfaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahalana min syufa'a fayasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya ayakeun deui engke kami bakal ngamal kana saliyanu ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun ca Qur'an haram kami moal mun ca Qur'an wajib kami deuk mun ca Qur'an ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui bah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayuqalu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asyillah tidak ada
nulungan moal aya lantaran leuwih nu bisa nulungan iwal tinu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nuku manehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus puguh patung Kangjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kangjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kangjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kangjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ja aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah sembahlah Allah yang maha asli yang maha kasih maha tunggal jahil lagi itu pada wate kulaun Gusti di pangeran aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti marah Kangjeng Nabi Isa tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru leungit Kangjeng Nabi Isa nukunyana kuari dianggap juru selamat nyata nyare kanan heula sanggeus nyare kanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kangjeng Nabi Isa nama ka surga tinggal Katolik Kristen Protestan Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang bagaimana keyakinan cek manehanana ya kami gesarua boga kitab kami kitab Weda cek budak kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya kami boga kitab Taurat kami boga kitab Injil lain Al-Quran bae boga kitab suci lain muslimnya kami ge baroga kuari mah kitunya na ngomongna jagang ke di hari jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang nu mantak sing hade ulah leupas sing hade jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nu talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum rugi merugikan diri sendiri cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim cak musyrik kitu kene cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim qad khasiru anfusahum tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam
dibere mantap keyakinan urang yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui beusi aya nu deuk talqin zikir insyaallah Jumat hari wallahu a'lam.